Ada, Prima. Mang Cepot. Iya, Prima. Kulan. Lagi beres-beres tuh. Iya, ini teh sekarang Alo jadi punya tanggung jawab. Kudu gitu, sabab rek kadatangan Tuma. Tamu. Oh, tamu. Bukan, ini Mang Cepot. Iya. Ini teh Alo teh sekarang teh lagi merasa, aduh disebut kesepian. Enggak juga deh sekarang ada Mang Cepot. Ya kan, Alo teh sekarang mah ditinggal sama Mang Jun, sama Mang Mang lagi Cerepa. Cerepa, di dia. Pot. Tobat la ilaha. Mang Cepot, apaan ini mah 2021? Napak Jegat Pasundan yang tandang atuh. Nyeta gitu. Si Jujun, ya Jujun teh sobat dewek baheula, Prima. Oh, gitu. Mang maneh teh sobat dewek baheula keur sakola. Memang rada sebelu ti baheula teh jelema teh. Jadi si Jujun teh mihapekeun ka dewek ieu sanggar supaya nya bersih gitu supaya loba tamu bisa ada tamu ka dieu dipihapekeun. Bejana rek mere alona. Repa. Kan lagi nggak ada Cerepa. Nih Mang Cepot, kalau Mang Jun kan lagi nyaba sama Mang Aib Bancet. Jeung Aib Bancet? Aduh. Keliling Jawa Barat. Tempok keliling teu ngajakan ka aing. Nah, itu Cerepa, cece aku. Nggak sudi punya kakak ipar kayak gini. Yeuh, tingali sakieu burahaina. Itu menandakan cinta. Masa yang gini cinta? Cinta tepan beureum biasana. Iya. Sajero-jerona lautan masih bisa diteuleman, tapi jerona hate saha nu bisa neuleuman. Mang Cepot. Palingan si Jujun ini tadi dagungkeun wae dia mah. Enggak berani atuh kalau sama Mang Jun mah. Enggak gini kalau sama Cerepa. Kalau Cerepa mah lagi silaturahmi. Oh, gitu. Iya, ke sanggar-sanggar Jawa Barat. Jadi kalau bisa dibilang Mang Cepot mah Bengkok Tikoro. Aduh. Bener nggak kalau nggak jodoh teh Bengkok Tikoro? Lain. Apa tuh? Bengkok hate. Tapi reg-reg selama Mang Cepot mau nemenin Alo di sini. Di Napak Jegat Pasundan Miang Tanda. Lain Mang Cepot mah atoh we kapihapean ieu sanggar. Ngamumule seni budaya sabab rek kusaha deui seni jeung budaya urang lamun lain ku urang Sunda. Nya keun bae lah teu meunang repa ge keun bae. Da bejana jeung Luna Maya rek ka dieu teh. Bukan itu Alo teh mau nanyain kata Mang Jun cenah Alo teh mau ditemenin lagi sama perempuan cantik. Luna Maya teh. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Prima. Damai. Aduh, asli nama menikah kasep geningan. Ya Allah ya Robi, eta gadona, pipina, amuing Gusti. Manis siga, manis siga wici lemu. Meni. Kala. Anu diomongkeun teh Luna Maya. Ai nu datang Luna Manyun. Tong sok sangeunana ngomong. Luna Manyun. Ieu mah popon. Pop karen. Biar meledak. Ya aya naon di dieu aya naon? Sidik dewek rek nanyakeun aya naon popon ka dieu. Maneh mah nutur wae. Urang ka kencang, ngilu ka kencang. Ieu ka katuh, ngilu ka katuh. Sok kitu. Sok kitu si mah cai. Cicing heula ieu teh heula. Yang punya rumah malah dimarahin. Tadi dulu Mang Cepot, ini teh siapa kok tiba-tiba pada ngobrol? Iya teh baheula bogoheun ka mah. Maaf tuh punten. Si eta ece zaman SD sakola mandi di Pacilingan ditoong wae ku ece teh diseblok we. Ari dewek mah resep ngingu sasatoan. Resep teh kanu bangkong sugan teh bangkong. Ieu Cepopon rada asa kecewa capek-capek ka pasar balanja jang di dieu. Oh, jadi Cepopon tuh yang diminta sama Mang Jun buat nemenin Alo. Nah, Cepopon ka dia bingung. Cenah mah Cepopon teh disuruh nanya job dress
Ah, tong nu ponok-ponok, prima aurat cepopon mah mau. Kala. Hubunganna job dress jeung aurat naon? Kan lamun awewe masa kini, deka undangan, deka ulang tahun, sok make dress aku apa? Dress abi naon? Tah kitu. Lain job dress. Nah, aduh, Sutarman. Jadi naon atuh? Job desk. Tah, apa tuh job desk? Naon job desk? Singkatan naon? Teuing. Kita mah gitu. Job desk itu singkatan dari job description atau tugas-tugas pokok nanti cepopon ada di sini. Oh, jadi cepopon teh kudu kumaha nih dia? Gini atuh sambil duduk atuh. Boleh. Nggak enak dari tadi. Boleh. Cepat, ada tamu teh nggak disuruh duduk. Ada lain tamu eta. Jadi gini, cepopon. Ya. Kalau seingat Alo ya, Ya. Bang Jun teh bilang nanti kalau ada cepopon, pokoknya kan ini teh sanggar teh selalu ramai. Pastina Duduk eta coba pada datang. Nya. Bintang tamu Yahud narasumbernya. Hebat pisan gua nama. Jadi kalau ada tamu-tamu, Cece itu harus menyervis tamu. Mani apalan. Bagian servis menyervis mah spesialis Ece. Pemusik pada ganti oli turun mesin prima ayo ka cepopon. Eta ganti oli kumaha eta? Nya nyervis. Coba. Bukan, maksudnya bukan gitu cepopon. Servis itu nyuguhan. Anu ka dieu teh Popon dengekeun hai. Nya. Anu ka dieu teh nya bintang film hungkul. Oh. Nah, ai ieu binatang film kalah ka dieu kumaha? Mani kitu. Jadi bejakeun we cepopon teh seksi Ya, kompleks. kala anu dipercaya di dieu teh dewe ku si Jujung teh. Wah, kumaha caritana? Teu apa caritana? Kumaha? Aduh Gusti. Ieu caritana teh ieu. Gimana? Nyuk sruk galur nu kapungkur. Nalika catur jeung Jujun. Kacarios. Cepot nuju ngalamun di sisi gunung bangun manggih kabingung. Alah euy. Bingung euy dewek euy. Ayeuna zaman corona naon koredase nu aya mah. Gawe hese ayeuna teh mun aya babaturan ka dieu heug ngajak gawe nya euy. Reueus dewek meureun di dieu teh. Tuh satu. Siga anu datang ka dieu ya. Ngunggahan dina implang ge. Mungguhing seteh. Kapan anjing bade munggahan. Yun. Cepat. Naon jujur rek naon ka dieu? Abi trek ningakeun sanggar. Ai kitu rek ditah maneh. Eta mah tiba heula da kieu kelakuan teh. Lain jujur eta leungeun kitu wae, abi teh bade mangkat angkot. Orang mangkat angkot mana teh nya abdi teh bade miang tandang. Wah. Oh, miang tandang. Tak kamari mah NJP ngubaran. Oh, kamari mah ngubaran. Kulantara mana geus cager jadi miang tandang. Lain kitu. Aduh, cepat. Buaran lagi lawas Jujun teh. Terus kumaha nya mi HP, ai mi HP sangat ka dibere si Repa. Gelis teh, alo abi mah Repa gelis. Terus kayak bakal aya Luna Maya. Nu bener Jun, bener kayak mana bakal celebek. Naon celebek teh? Cinta lama bersemi kembali. Cai. Cie, lain cai. Nah kita atunya cepatnya urang rek balik heula enak rek miang tandang jeung si Aep. Sok atuh bener ieu percayakeun ka dewek. Bener. Ngan balikna rek mundur ka ulama. Nah rek mundur jang naon maju oge rek dikawin batur. Blangpak tula pangtingkeun. Mundur ta mundur. Lain mundur wae. Sebab lebur Malik mah bodas.
gitu ceritanya teh. Kapalnya. Jadi mihapikeun di sanggar ka kuring. Mihape di sanggar, tapi dinya mah kanu awewe wae. Eling-eling. Aya aing kudu ka lalaki. Lain masalah kitu. Jadi kudu amprok wae di dieu. Angga teh mah siap-siap habis kabur wae tamu ah. Awas ah. Aduh. Ya, lamun bisa lempang kadinya dicium suka itu. Mang Cepot sama Cepopon nih romantis. Jadi kieu nya, kumaha Kang? Upami bade ngobrol tentang budaya Sunda, no teh jeung Alo Abdi. Saha? Kang Prima. Kang Prima aya. Tak itu tuh. Iya, Kang Purasun. Rames. Kang Ira. Iya Alo Abdi. Kang ini teh. Liminho. Aduh. Tadi nama itu dikira teh artis Korea. Boro abi teh geus nyas-nyos bahasa Korea. Jual ngobrol Sunda. Terus ngobrol tentang seni angklung. Ai si orang teh ahli angklung teh Mansur Angklung teh ieu. Aduh. Gitu. Sudah bisa main. Kang Cepot. Liminho. Aduh, ini si Liminho. Kang Cepot. Lain Liminho murni mah. Apa tuh? Lemon tea. Lemon tea. Mangga cari ka Mansur. Mangga diaturanan. Aduh, Bagja abi teh sugan teh kedatangan artis Korea. Ari teh kayak orang Sunda pisan, Supi. Alo suka ngelihat di TV-TV. Ya. TV nasional ini Kang Mansur. Terakhir mah waktu acara siang-siang yang hostnya teh yang Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Ya, kalau nggak salah teh bulan kemarin. Aslinya Leres. Eta. Makana hayu asana abi hoyong ngobrol sareng nonoman Sunda anu rada milenial. Cahanya eta Kang Prima cinta urang adu bakok. Jangan nonoman atuh. Kang Jujun cinta aya sugan aya Kang Jujun. Kang Alo juga ini kan lagi belajar Sunda. Tah ieu urang sami-sami diajar we ka Sundaan mah gitu. Mang Cepot tahu nggak ini Kang Mang Ira sama Cepot. Kang Mansur? Tuh kan tenan we. Tapi itu mah Kang Ira Ernest teh anu mawa Susan. Ira Wibowo. Tah ieu mah Mansur, ahlina kana dangdut. Tah. Sur es eta mah. Sugan teh eta keneh. Hatur nuhun ya aduh sarupaheun di sanggar. Mun asa kagunturan madu kacacrakan menyan bodas ieu sim abdi kasupingan para ahli hungkul di dieu. Mang Cepot. Ini Mang Cepot. Ya. Alo jadi kaidean. Dah kumaha. Kita ngobrolin masalah angklung ya. Eta Apalagi angklung zaman sekarang maka lihat Kang Mansur angklungnya teh dicampur aduk sama musik-musik techno. Supaya cuit. kekinian Angklung 4.0. Alah. Supaya kekinian Pak, supaya generasi teh mikarasep. Betul. Nya, betul. Oh, Mang Cepot. Kumaha Pak mau nanya ke Alo? Tah kaleresan bisa. Ka dieu lain ka Alo. Penasaran ieu. Ka Alo mah nanyakeun repang ke kalem. Ya. Tunggu Iya mah bade mumpung aya ahli intinya Kumaha pot? Bade naroskeun ka Kang Mansur ieu teh. Nah, Kang Mansur naon kataji ku alat musik angklung. Nah, henteu ku sonlah gitu tah. Katawa gatrik gitu. Eta mah kaulinan. Oh, beda deui. Lain musik eta. Oh, lain. Eta mah kuliner, salah deh. Tah kumaha tah sejarahna eta tiasa seneng kana angklung. Nah, kapungkur sering di angklung-angklung ku batur. Tahu. Nah, keur orokna begitu lahir di jingjing pan di kieu. Terus gitu-gitu disada ka maksud teh. Gitu. Tak kumaha tah cik bade naros ieu. Tah ieu nah habeut kana angklung karena nyaeta angklung teh salah sahiji alat musik pangudikna sadunya. Tepuk tangan kangge angklung. Nah habeut unik margi ku hiji bambu atanapi dua bambu bisa dijadikan nada yang indah eta angklung teh. Jadi warisan budaya tak benda dari dunia Indonesia tahun 16 November 2010 angklung ditetapkan sebagai warisan dari Indonesia. Wih, ku UNESCO. Iya, Alo juga Badan pernah dunia. baca, Mang Cepot, kita harus bangga. Iya, UNESCO mengakui bahwa angklung itu adalah warisan budaya tak benda. Dunia. Dunia. Asal di Indonesia, di Sunda. Leres. Aduh, giring reus. Eta jadi katajina kana angklung teh. Terus Ti iraha eta teh. Ti lebet kuliah kapungkur teh di Institut Seni Budaya Indonesia. Oh. Cinta di dinya teh di istri kedua ayeuna teh si angklung teh. Digigireun ka mana? Digoyang-goyang ka mana?
Lek. Tah, bentennya. Disentuh. Prim, istri kedua pajarkeun teh. Paingan angklungna barolong tadi. Pan sering dia. Cepot. Lamun teh bolong mah disadar. Eta. Cepepon. Ngopi. Bala-bala. Aya gehu. Ara rudud. Hei. Aya bala-bala. Aya mie goreng. Yo, Ieu mah gorengan lain kagorengan. Ulah ngomongkeun mie toha, ulah ngomongkeun batur. Gorengan. Parade ieu gorengan. Beli bisa. Aduh. Top. Sakedap tong Kak. Tong. Nah jual kalaplok abdi mah sis Japati. Abdi mah kaditu tuh aya Japati. Ya abdi beli di Celepe. Kang Ira ulah ngahina kitu Kang Ira. Sanes Japati. Tapi naon Akun. Di kitu wae. Punten Kang Ira aduh ieu Mangga. aya kopi raos pannya upami Nah, kopi teh ngobrol. kiruh kieu hideung. Mahun upami herang mah cai jam-jam. Salah barokah. Insya Allah, oh Kang Ira, cek Mansur Cep kan Mansur. dikasih. Nun. Ya Allah ya Robi, nomor sepatu sabaraja. Si tante mending. Hoyong diculik Oce. Wah, Iya kanggo Cep Prima. lain. Ya kanggo saha? Iya kanggo biasa, si sebelu. Bener. Mangga. Iya. Kang Ira, Siap. Kang Mansur. Bari ngopi. Kela sekedap ya. Kumaha Mang Cepot? Kela. Kakang Mansur kerek ge panggih jol nanyakeun nomor sepatu. Tah. Aya budakna hayang sakola kantong hese. Tong beja-beja geus boga budak. Eta mah di imah, di dieu mah bejakeun we. Naon? Randa 8 kali kawin. Ayo, cek. Eta mah budak. Kamu ge acan. Aduh. Kapungkur. Ya, kalau di rumah-rumah di kampung-kampung kopi itu ditanam sendiri, Ya. ditubruk tehnya diprek-prek. Sangrai nya. Kurang lebih seperti itu. Aduh. Makanya namanya kopi tubruk. Kopi naon nu lieur? Kopi kir apalah itu namanya? Lain. Apa tuh? Kopi kiran ah. Tah, eta. Tebal. Urang ngajengkeun deui kana pertarosan ya teh Kang Mansur. Enggak. Kumaha Kang Cepot? Nembe teh kan nya lah ti kuliahnya seneng teh. Sareng ieu teh alat musik anu unik kitu nya. Mata kataji teh. Tah anu kadua panginten ieu mah. Nah, ieu teh pan tos milenial ieu nya. Nah, Kang Mansur ngangge keneh nami Mansur. Asa meuni dangdut pisan gitu. Aslina Pot hayang sebenarnya pas lahir Michael ngan ku indung bapak disebut Mansur nya geus Mansur angklung gitu. Tapi kan sok aya nama panggung, ngaran panggung biasa nama. Malah eta jadi ngaran panggung karena Mansur di dunia ini hanya ada 4 Kang. Naon eta? Pertama Mansur S. Mansur S. Kedua Irfan Mansur. Katilu Ustadz Yusuf Mansur. Kaopat Mansur angklung. Eta. Gitu. Artinya opat kalimat Mansur. Iya, sip. Hebat pisan. Nah, ngaran panggungna gitu. Pan ieu mah Mansur mah tina bambu nya. Iya. Nah, teu pan wood teh kayu nya. Ada unsur woodnya. Heeh, nah teu woodpecker gitu tah. Gitu. Tah, kitu pangintennya. Muhun. Sok tah aya pertarosan Kakang Indra abdi ge ye salaku ahli intinya inti. Kang Ira, bukan Kang Indra. Indra. Tong erak. Aduh. Nah iya Kang Ira, nih alo penasaran nih. Itu kan Kumaha. bambu teh awi. Tapi dijadikan budaya, bahkan sekarang mah dijadikan alat musik. Ya, laras. Dan dari dulu ya Mang Cepot ya Kang Ira. Sumohun. Itu teh ceritanya gimana budaya bambu jadikan alat musik dari dulu sampai sekarang. Tah, gitu. Iya, patarusan teh LDR. LD. LD. Siga gampang, tapi hese. Oh. Gampangna kahiji da urang Sunda,
Naon hubunganna urang Sunda jeung Awi? Naon tah? Urang Sunda jeung Awi mah ibarat gula jeung amisna. Oh, eta Teu bisa dipisahkeun. Siga abdi sareng manisna. Tah eta ieu cepotna amisna mah teuing ka mana. Tapi hubunganna kumaha? Sok cobi Awi dina kahirupan manusia Sunda, masyarakat Sunda dimulai perkakas dapur, rumah tuh ieu Awi, itu Awi. Kursi ge Awi. Bener. Cecek apa tetenong boboko Awi. No, segala hihid Awi, ima Awi, segala tina Awi. Nepikeun ka alat-alat kesenian ge Awi. Kolecer di sawah Awi. Nya, apami aya usum panen tah, usum ari ieu kan kolecer teh ada usum angin kan halodo mah. Eta Awi gitu nya. Jeung sekolah kolecer ge sorana beda-beda, handaruana beda-beda. Tah angklung, calung, karinding, toleat jeung segala rupa ngeunaan Awi teh dina seni-seni ti baheula geus aya. Jadi ti zaman mun dina sejarah teh mah ti prahindu nya, ti baheula ti mimiti lumangsungna kahirupan tani huma. Tani huma teh pare anu dina tegalan atanapi di kebon anu teu nganggo cai anu ngocor gitu nya. Eta terus aya budaya angklung, budaya alat musik toleat, karinding jeung sagarupina. Jadi nu mawi tadi gula jeung amisnya teh budaya Sunda hubungan jeung Awi sabab secara ekologina bae ge aya di Sunda mah hok tingali geda di sakumna lembur Jawa Barat Pasunda dugi ka Banten. Tangkal Awi di mana-mana aya. Leres. Da eta ciri habitat tropis. Cumohon. Jeung fungsi tangkal Awi teh ye ajang supaya erosi dina gawir-gawir. Jadi seueur fungsina asbak we tina Awi kan. Jadi seueur hal. Nemawi dina hal ieu mah ngeunaan Awi dina kahirupan masyarakat Sunda geus di baheula. Nemawi ieu teh rupina mah reinkarnasi ieu teh ya. Reinkarnasi karuhun pikeun kumaha supaya generasi ayeuna resep deui karena seni Sunda hubunganna jeung Awi. Jadi kudu bisa ngigelan zaman teh geuningan aya namanya cepotnya. Ngindung ka waktu, mi bapak ka zaman. Sanajan urang reggae, DJ gitunya musik-musik anu dunia, tapi kan ari jeung musik unsur seni angklung kan aya keneh rasa-rasa Sunda na teh. Jadi zaman ayeuna teh kumaha ye sugan jeung sugan. Di mangsa kiwari dina jalma resep kana seni angklung anu modern ieu ku Kang Mansur. Jadi hayang terang kumaha ye hubunganna angklung jeung budaya baheula. Ari panen aya angklung baduina, aya karindingna, aya sagarupana gitu nya. Ta ikan ngahudang deui filosofi Awi asal wiwitan. Urang kudu eling deui kana purwadaksina. Urang teh ye teu ujug-ujug Kang Mansur ieu nya ngadamel dina anu ditoel di kieu. Prinsipna mah sarua angklung mah, tapi urang kudu apal karena wiwitan baheula kumaha sih seni budaya urang karuhuna teu lepas gitu. Jadi nama ditoel nya. Tah ayeuna mah kulantaran eta da kana tual toel teh beuki pisan. Gitu. dijepat. Kitu intina mah justru baheula pisan ieu teh poslami pisan gitu. Berarti karuhun urang mah ngulik atunya. Ngulik, cerdas. Malah mandar pan bejuang urang ge tina bambu runcing. Tuh, perang we baheula zaman make bambu runcing, make panah, geuningan. Penjajah teh. Lamun newak Awi pan dibalong kan make bubu, eta kan Awi oge, kan gitu. Pager Awi, sagarupa teh tina Awi. Nepikeun ka jalmi budak disunatan ge kan ku bengkong ku naon? Hinis Awi, geunya lain ku daun sawu. Rampes. Kang Prima. Ulan. Prima. Lapor Kang Prima. Apa? Asal ruas. Bapak Sabta. Kenapa nih aneh gitu? Sekedap Bang Cepot. Aya hangsip. Capek. Aduh. Kunaon? Api tang udak-udak eta sanu mukaan pager ditu ada di payun. Kalah dibuka atuh ieu teh aman amin. Amin atuh. Cik atuh adi jadi amin teh kudu jadi keaminan. Keamanan. Mana udah jadi keaminan. Aduh. Kumaha ieu teh saprak diganti ku amin jadi teu aman. Iya ya bener Kang Cepot. Justru eta Kang Cepot, urang teh ayeuna geus ngarasakeun kareuwasan. Kenapa? Anu sangat luar biasa. Kumaha? Yeuh. Babaturan urang ayeuna itu dulur urang. Pajarkeun teh duaan manehna ini demo. Demo? Kemana? Cenah teuing kunaon eta arek ngagugat gedung, kacida-cida teuing. Gedung naon? Teuing gedung naon Kang Cepot? Cepopon. Naon?
Tiba heula siga cepopot. Tadi dulu. Ini maksudnya dua orang itu siapa? Itu Mang Jun sama Mang Bancet nya menggugat gedung. Boga salah naon eta gedung nepi ka digugat kitu. Urang mah geus eurasan datang digugat atunya. Bukan menggugat gedung, tapi Mang Jun sama Mang Bancet itu lagi nyaba, lagi bikin vlog mengenai sejarah Kota Bandung khususnya. Ternyata ada gedung Indonesia menggugat. Matak dengekeun amin. Telat. Udah. Itu udah aja mending tutup aja. Gerbangnya tutup. Tutup kumaha? Ya tutup udah gitu jual. Atuh kasana. Emang enggak ada amangnya kita jual aja gerbangnya. Ya atuh kitu mah. Abi aya rek nutupan heula itunya. Da eta bisi eta tuh udah salah denge beureun. Aduh amang hampura pisan cepi mah. Aduh kan cepot. Ya, sok. Kada geus ditutup ulah dibuka deui. Aya Atta Halilintar. Itu saha? Atta Guludug. Tinggalin iketna. Tok paket. Nepi ka. Iya Ayo musiknya. Cah. Musik. Udah dimusikkan wae. Coba eta Kang Mansur Atta Halilintar. Sidik ieu mah Atta Halilibur. Eta. Ini yang lebih lucu Mang Cepot, dulu coklat. Aduh ternyata Mang Amin tuh salah. Bukan Mang Jun sama Mang Bancet menggugat gedung, tapi Mang Jun sama Mang Bancet itu lagi nyaba. Nih kita lihat liputannya vlog dari Mang Jun sama Mang Bancet ya untuk gedung Indonesia menggugat di Kota Bandung, sekaligus ada tayangan dari Cereva yang sedang sarasehan dan ngadu bako di Saung Angklung Ujo. Seserian wae. Kira kan kurang dibawa ke mana itu pan di Kota Bandung. Tenang. Aep teh salaku generasi ngoha. Ieu kudu apa urang teh ayeuna aya di tengah-tengah Kota Bandung. Tapi da leumpangan mah cangkat ini ka mana nu sebenarnya teh. Pokona mah ayeuna urang ayeuna geus adi dieu. Urang ka gedung Indonesia menggugat. Menggugat. Meh dulur coklat oge apa ieu? Aya. Naon ari game teh? Game online. Lain game teh gedung Indonesia menggugat. Oh, di gedung Indonesia mau gue teh make game online. Lain online teh make online. Oh, sejarahna di ditu. Sejarahna. Jadi aep salaku generasi ngora kudu apal. Nya, ayeuna urang tepungan we. Pokona dulur coklat. Ayo urang ka ditu ayeuna mah tepungan. Ayo. Mang Jun atuh di gedungna jauh. Ya itu, pokoknya mah tah ngalibatas heula sok. Gedung Indonesia menggugat. Gedungna mana? Gedungna aya di belah ditu. Pokona hayu urang ka ditu meh dulur coklat. Apa? Karena dulur coklat urang guar. Naon? Gedung Indonesia menggugat Eta di Kota Bandung. Ya, ayo dina acara. Nyap. Ayo. Sampurasun. Pak Punten. Pak. Simpring Mang Jun sareng ieu rencangan Abdi aya Bancet. Sampai nembetek saur Mang Jun ieu teh game saur teh Leres. Supados ieu langkung jelas kedah teh saha dinaroskeun. Aya di dieu kalarasan julu peliharana. Oh, mohon Mohon bisa diantos. Kalarasan Kang Ahmad aya, kang penjelasan tentang gedung ieu, Kang Ahmad. Ya. Iya, abi pamit. Mangga hatur nuhun Pak Eri. Mohon atuh mangga. Ahmad nepangkeun abdi aya Bancet. Iya, ieu teh bade tugas harus perkulis gedung Indonesia iya. Mohon. Supados dulu coklat apal. Iya. Gedung Indonesia menggugat sajarahna kumaha. Mohon. Jadi sejarahna gedung Indonesia menggugat teh nyaeta di pas kapungkur tahun 30 teh Pak Soekarno pernah ada di dieu sataacan di penjarakeun di duka miskin. Oh, satatan suka miskin di dia. Iya, di kali itu ruanganna. Tiasa ningal. Tiasa.
Waduh, ieu teh tempat diadilina kapur dia. Mun tak ieu tempat ayeuna ieu. Gusti Allah meuni merinding kieu Mang Jun. Muriding, tiris pacampur jeung sagala rupa pokona imah sakral pisan. Sejarah pisan. Oka Pungkur teh kantos di dieu tah lajeng sakinten teh eta naon wae di dieu teh di Gedung Indonesia Menggugat teh. Nahabat Indonesia Menggugat lah gitu. Tah, Indonesia Menggugat teh nyaeta pledoi anu dibacakeun Pak Soekarno di muka pengadilan di dieu tah. Anjeunna teh Pak Soekarno nyerat pledoi eta pas nuju di penjara di Bantul. Jadi nyerat heula kangge dibacakeun di dieu. Jadi ngarumus lah jadi itu teh. Tah, Paman pami ayeuna tadi peruntukanna untuk apa ini teh? Upami ayeuna teh masih diperuntukkan kangge peninggalan sejarah museum eta teh, tapi di samping museum teh aya ruang publikna oge. Jadi kangge sahabat, kangge komunitas anu bade ngajogikeun kegiatan tiasa di ruangan anu itu. Tiasa di dieu. Biasa. Ke kapayuna kumaha tah? Kita ieu teh bade dikumahakeun lah ieu Gedung Indonesia. Kangge kapayuna masih nya Kangnya masih kangge aset provinsi peninggalan sejarah anu urang telah dilestarikeun dibagikeun ka generasi milenial. Bahwa yen gedung ieu teh emang kapungkurna gedung sejarah anu wah sangat besar. Tapi pami nyarioskeun Bung Karno mah aya kata-katana anu sangat menyentuh ya. Naon? Jas merah cenah. Naon jas merah? Jangan lupakan sejarah. Salah bisa. Iya, eta mah eta supaya urang teu leungiteun dangyang kayak. Tapi pasti kira seueur anu teu acan kabuka di dieu Mang Jun. Pak Dulur Coklat nu penasaran mah tadi we. Mending ka dieu langsung ka Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5 Bandung. Ahmad atur nuhun informasinya. Mudah-mudahan sukses terusnya. Amin. Digantung lah. Assalamualaikum. Sampai. Sampurasun dulur coklat, ayeuna simkuring nuju aya di Saung Angklung Ujo, nyaeta dina gelaran Napak Jagat Pasundan Miang Tandang. Ketika teman-teman berkarya maka Jawa Barat akan bangga, Indonesia akan membuka mata dan dunia terpana. Kita tuh harus banget tetap melestarikan kesenian yang ada di Indonesia gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Hatur nuhunkeun pisan ka coklat kita Napak Jagat Pasundan manentos tiasa ngapresiasi tiap-tiap sanggar kita. Kita di Pentes bukan hanya sandinya saja, Betul. tapi atas nama urang Sundana, atas nama Jawa Baratnya, bahwa kita harus bisa menampilkan esensi-esensi tari dan musik Jawa Barat yang bisa lebih menasional gitu. Pap dulu pernah bikin breakpong, ya. Karena breakpong, break dan jaipong. Break dan jaipong. Tahun 1887-an, ya. Itu dari Karawang sudah ada yang bikin musik, sudah ada inspirasi. Kebetulan jeung kebenaran Empap bisa bikin pada saat itu. Apa yang dirasakan ketika belajar tari yang segitu banyak? Kalau lebih ke kesel enggak mungkin ya, paling lebih ke kenapa sih tari ini nggak nerap-nerap gitu, suka kesel sendiri. Kalau aku tuh seminggu suka dipikirin ya, seminggu tuh dipikirin konten di hari ini apa, konten hari ini apa. Jadi seminggu tuh upload 3 konten gitu. Kita harus mikirin itu. Dan jangan mikirin kontennya harus bagus banget, jangan mikirin itu. Yang penting kita harus coba, kita bikin konten, kita udah lakukan yang terbaik, udah totalitas, upload.
Mang Cepot. Kalau ka jadi ngahulang. Halah, aing neng repat anu bieu. Iya. Adik. Itu teh adik aku. Ku prima adik aku. Hei, tong macam-macam. Coba Pon. Naon? Kita mah lagi fokus itu teh. Ningali eta teh bieu. Sanggar, Kota Bandung mah nya antusiasnya teh luar biasa. Hebat. Di Pandu oge aya Kang Ega Robot, Mang Gondo, aya Sandrina. Ulah gagabah ka budak ngora teh cenah budak ngora mah geus teu paduli budaya Sunda. Ceuk saha. Kang Ira ya. Ternyata. Hebat budak-budak ayeuna mah maraju dina ngembangkeun budaya Sunda teh. Reueus ya Kang ya. Reueus pisan. Atuh kalau reueus mah biar regreg, urang ngopi. Ngopi we deui. Mantap.